kurang lamun ditangariung ya tangariung kiai ustad kurang pak aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangan saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa kitu-kitu kene tangan di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi salametkeun di kuburna dilegakeun di kuburanana dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men tadi saralamat wa sallallahu ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumani iya daripada itu ngenyang mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun iya geus kiai itulah diondang kurang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener pas ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anteur jarang teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi jarang teu bisa ilah hadarat-hadaratan teu kudu hadaratan sia cicing di dinya hei ahli kubur aing datang ya ka sia Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon eta sarua gitu-gitu keneh gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye atuh sarua aja Kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahiqun sallallahu eta mah bahasa Arab jinakum zairin abdi datang zarah ya zarua bae bah kula datang zarah ya ke abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese gitulah kau mau datang ke bangsa ulama ka wali be di jauh keneh wali geus kieu bae Bang wah Junet tuh kanyawan gua aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang dadah wali nya boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan sia kieu dadah aing mah dadah ka wali mung sia kadeuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye datang kana Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese masyaallah geus ulah hese datang ka urang neangan muzawir muzawir hayang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya waktu keur Kanjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa cek nya aing can ngadoa nya geus ngadoa dideleukeun mah ku Kanjeng Nabi Musa aya aki-aki keur kieu bae didengekeun mah ku Kanjeng Nabi Musa aki-aki ceurik hebat amat cek ieu ngadoa aing teu bisa ceurik aki-aki ceurik dengekeun ya Allah ya Rabbi bangga Kanjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik hebat lain lalagani hebat jasa Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti Gusti abdi mah moal menta ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti
kejadian-kajadian naon BG jati Gusti geus atuh teu kudu ngadoana naon menta kukumaha aja KBG menang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti, sebagaimana aku cinta padamu engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah teu beres itu, beres. Aju kieu ya. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan kulepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tidak tanganku Kangjeng musuh. Hai. Sakumaha kabebene sia. Saya nggak ada kos gitu mata maka bebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh, Masya Allah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari kita bertemu, rindu rasanya. Waduh, eta mah kos gitu mata maka kabogo. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa, ana dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing tadi peluk ku nyana, aing tadi kecup ku nyana, aing tadi belai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah aja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing, ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh jampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu akbar tolit ahad Allahu akbar SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teh bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge kiih aing geus ngalem gas ya. Nu mantak aki-aki mah hudang ti peuting kiih deuleu jam cekna jam 2 angel kene amat be. Ieu lamun lain kiih aing mah teu hudang kiih nyana bari ngomong di jero hatena deuh. Ieu kiih Gusti Allah tah aya Gusti Allahan kan. Ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jeung kieu reup hees deui eta geus ganjaranna gede jasa eta aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumaning salat ngan keur carita hudang doang ya juga boga pikiran kos gitu eta hebat. Jaga-jaga teh aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti peuting barang geus kolot ku ari mah kedeung-kedeung ki ya hudang ti peuting teh jam 1 hudang jam 2 hudang jam 3 hudang mikiran nyana jan sok hudang ti peuting mah rasul jan sok hudang ti peuting mah nabi jangan sokudang dipeting mah para wali, para ulama salafus sholihin. Berarti aing ge meureunnan ku Allah dijadikeun wali. Aduh. Tolol tak kita. Karena kudang doang jadi wali. Ih, tah tapakur kos kitu teh, tapakur kos kitu gede ganjaran. Geus bae, geus ulah salat.
geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok soal aing anu mantek aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat ngan di blon-blon penmannya jeung sekolah tah teh ieu carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa orenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh ke di akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter deh pinter aya di aing segala rupa di aing beuh dik sanu ngalehkeun aing betul doktor aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing buka abi aing mah pinter jasa dik nyaritakeun naon coba alam aing mah nyai dik nyaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho heuy dosen aing mah ngadosenan di universitas aing mah geus saluhureun sagala rupa beuh aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi mah jasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti nu pinter mah ti penting tilok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah tipeting teruk maca sholawat abdi bodoh tapi abdi memaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos tu pinter itu pinter tapi kos tu bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti ya Gusti deuk jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi deuk lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang-hudangkeun naik kajian ku kumaha abdi mah ge dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tah ngaranna jelema bodoh atuh pan kamun kadang kudu pinter mah satolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk keblaraja tapi tetep bae ku kabodohan nyahana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los oh gitu deh ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh ya karasa amal abdi mah teu bararagus teu karasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat babu pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah je salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rupa ngan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajian ku kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajian ku kumaha ge sini kokojotan kumaha neuk kokojotan kajian kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cak jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu tah eta nu bodoh ngomong kitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga mah nu barodo loba jasa bakalna ye anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun beusi teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam
eta mending bodoh teu mau ka situ sia emang henteu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga henteu salamet surga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu lah geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh surga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari kur aya di ditu embung aing mah deuk salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kos husu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang aing hideung bae geus lah geus bae ke aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna naon bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun surga di emang umat dongengkan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antep kan salah Gusti eta ngomongna bodoh nyanan bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho ja pamere aing bah nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus pahara adapun ge di ka neraka geus sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu da doang sebel atuh geus geraheun ka surga aju ka neraka nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasana bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naek kieu angel mah turun deui sugan teh mah deuk robana atina pidunya hasanah geus naek urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalaunan datang ka malik ngadoakeun teh kubar daek tak kiai malik dilanat cadak atuh ngadoa mah kada salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung eueuh kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji jangaran saya ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene tangan diarabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi ieu tadi anu disebutan teh men tadi disalametkeun di kuburna dilegakeun di kuburna dicangkeun jeung hari rup men tadi bere salabar men tadi bere jamuga men tadi bere mararaju men teh saralamat wa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin cak nomi lumani ieu daripada itu ngenyeng-ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun ieu geus kiai itulah diondang ku urang lah geus engke mah ngariung ieu bae ieu bener geus ngariung deui mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari tuh urang ku ngaji kan ngeunaheun neuk zarah bae menta anteur zarah teu bisa babaca ya Allah ya Rabbi euy jarang tuh bisa ilah hadorot-hadorotan teu kudu hadorotan mah sia cicing di dinya hai ahli kubur aing datang ya ka sia Fatihah beres eta ngan ulah gandeng-gandeng pasti aya nu ngadenge waduh wali tanaon eta sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene teu beda ngan eta mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah kula datang ye
Atuh sarua aja Kangjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun nasallallahu eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah kula datang zarah ya ka abah ya. Hayang naon sia. Tungtungna jadi dukun gitu. Tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu hese-hese. Teu kudu hese-hese gitulah. Kau mau datang ke bangsa ulama ke wali be di jauh kene wali geus kieu bae Pak. Wah Junet tuh. Kanyawan gua aing tuh datang. Geus. Ku lantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge. Dadah wali. Dadah wali. Nyana boga keyakinan ban wali mah neuleukeun. Dadah. Cak babaturan sia kieu dadah aing mah. Dadah ka wali. Mun sia ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae. Pokoknya siapa mau ngulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing na ngaji di Cilongok aing mah ye. Datang kan Tuan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ka dieu ziarah ye abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese-hese masyaallah geus ulah hese-hese datang ka urang neangan muzawir hareup muzawir yang dibayar mah teu ikhlas teu nyambung sarua bae deui cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tong ribut urang jeung muzawir. Nah ieu sakali deui ulah saya nu boleh tah contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti bodoh nganyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwih nyaho ku kabodohan anak geus jambura ku aing cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng mah lain waktu kos kitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya keur kieu aju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran. Ye, ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heurana. Oh kitu atuh dibere metode Kangjeng Nabi Musa. Munazarah antara Kangjeng Nabi jeung para kufar Quraisy. Adu dalil, adu argumentasi. Kekuatan ilmu ternyata kufar Quraisy teu menge ngalawan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal dicukcruk ku Kangjeng Nabi, disusul ku Kangjeng Nabi, tetep jawabanana teu etis. Susul deui ku Kangjeng Nabi, jawabanana teu otentik. Susul deui ku Kangjeng Nabi, tetep nyana geus teu bisa kukumaha. Bahkan ditangtangan ku Kangjeng Nabi, tetep nyana teu bisa ojah. Di akhir nurunkeun Al-Qur'an supaya diaku wahyu Allah abeh nyana di akhirat teu bisa ngadalil di hareupeun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Abeh teu bisa ngomong lantaran diturunkeun Al-Qur'an. Besinya ngomong di hareupeun Allah. Taurat mah lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Injil lain bahasa kami, lain bahasa Arab. Diturunkeun Al-Qur'an. Anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ayo, deuk kumaha? Geus teu bisa kumaha. Haju kumaha eta kufar Quraisy iman? Tetep teu daek iman. Masya Allah. Amprok yang Kangjeng Nabi, nyaho keistimewaan Kangjeng Nabi, nyaho keamanahan Kangjeng Nabi, nyaho kepercayaan Kangjeng Nabi teh, nyaho Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah, nyaho diberi wahyu ku Gusti Allah.
bergaul sapopoe tapi dasar teu iman mah teu iman bae mahal hidayah urang mah wauh teu ka Kangjeng Nabi nyaon teu ka Kangjeng Nabi hanya lingkungan anu ngadidik urang jeung ngadenge ti kiai-kiai anu ceramah ngaji pengajian jorojoy urang mah iman kabelah dia beki kuat iyalah murahna Gusti Allah Subhanahu wa taala nu barang jeung Kangjeng Nabi mah leuh ngadenge kana wahyu teu iman tapi urang mah 1400 tahun tetap iman ka Kangjeng Nabi iyalah anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak atulah kuari mah urang hirup di negara anu kos kieu meujeuhna bae ja baheula mah baheula boom sakitu ambalayahna babarengan jeung Kangjeng Nabi jeung sahabat dan lain tetep bae teu iman urang mah kuari paling di sisi imah anu ngadu kotok wajar sama kos kitu mah mari ge aya nu main gapleh 2 kali wajar paling ge di dieu teh aya anu zina kurang ajar tama ieu tetep urang hayang rapi urang hayang salamet anak pamajikan urang hayang salamet tatangga urang hayang salamet babaturan urang hayang salamet ngementek teureun wali-wali Allah mah ngadua lain jang sorangan Gusti salametkeun pamajikan salametkeun anak incu salametkeun Gusti dulur-dulur salametkeun tatangga-tatangga Gusti eta mah nyana keur judi jagala mabok sagala naon tama ku nafsuda Gusti bere nyana hidayah Gusti salametkeun tang ngadoa teh ngadoa lain jang sorangan urang pan lain kitu Gusti abdi salametkeun adapun eta mah babaturan jongklokeun haba oh cak Gusti teh sia eta hamba aing Gusti jadi kitu-kitu atuh siapa cak Gusti teh kulon haju pemilu ka batur teh nu aing cak Allah tuh urang mah teh etis kan mentak mun eueuh para wali Allah di Jakarta wallahu a'lam mun eueuh wali Allah di Bandung mun eueuh wali Allah di Banten wallahu a'lam untung bae masih kene aya nu sok udang peuting udang ki SD aduh cak kaki kita baca aing maksud aing ka siap aduh eta bagus eta kos kitu eta neraka eta kos kitu malah makiina ge geus teu ka sumur ja sieun di botol aqua bae di jero kamar Masya Allah kan teh iman ieu teh kafir-kafir teh buang kawarahna luar biasa kunaon eta ku ego gengsi nya kudu iman mah teu daek gengsi mah terus bahaya ya gengsi mah terus bahaya harga diri kan ka ditu lawuh asa urang kudu ngaji ka budak eta cilaka masa aing mah pan kolot kudu ngangekeun budak kamari ieu atuh aing mah nyaho kihna ge teu lempeng atuh uyahna ge pan ngadaru lah heulana aing leg-leg Gus ya uyah bila perlu dagangkeun Gus ya uyah eta ego ngaranna ari anu tawadu mah nu tawadu almarhum Ki Ahmad hebat jasa ngaji datanglah ke abah kakarak ngajar ngaji wa ngadenge kamane dimiati sok mingguan ya wa dek nanya masalah lamun ua nu menang sia ngaji ka ua lamun ua nu eleh ua ngaji ka sia eta kiai gitu ngaran jadi beneran kamu nah hanya masalah hiji 2 3 oh datang ke seminggu us beres ua eleh damyati ayo ua eleh geus ua deuk ngaji ka damyati ngan ua mah balagna hayang hikam entak eta balagnya tah baheula di mingguan teh ya hikam di Haji Ahmad tah eta lah kos kitu baheula mah kolot teh kula ge nyaho lamun tas gaji ulang budak ieu neuleukeun bae kieu bae dongeng perang jeung Bung Karno dan lain sebagainya tah eta ngaranna tawadu nu kos kitu bae eleh-eleh bae kolot ya teh bodoh-bodoh bae
atuh masalah ngan tawadu nugus gitu ngaranna teh aki-aki nu terepaeh teh ngaji eta tawadu ngaranna teu makeun mah bodoh tadina ge teu mondok aja teu ngaji pan cilaka aing menemah lah kolot mah kolot bae ngaji lah tuh eta tawadu nu penting ulah nu handap we tawadu aduh jalan ye ku partea lantaran adu kekuatan argumentasi jeung Kangjeng Nabi terus akhirnya nyana berharap ceknya nate aing mah kajen kumaha ge jang moal kudu iman ka sia Muhammad sebab sia mah budak kamari gagah aya di aing beunghar aya di aing pinter aya di aing nya ge sia kasih hebat tapi kan budak tur yatim teu hayang aing mah kajen modar aing mah moal kudu iman ka sia masyaallah kan pohara atau aing mah daripada iman ka sia aing mah mendingan kakenaan ku siksa lah endek aya seuneu-seuneu tamah tinu maha kawasa cenah gempa-gempa cenah banjir pokona aing mah mendingan kena kos kitu daripada iman ka sia weh si pohara-pohara teh atawa sebagian dari ayat-ayat Allah nu ngajadikeun kana ciri kiamat daekan eta ieu daripada iman ka sia pohara kupar Quraisy mungkin iman ka Kangjeng Nabi hayang kudu iman ka sia budak kamari tah eta teh loba ku hari nu ka dieu terus nyurup ka jawara-jawara nyurup ka surupan Abu Jahal kasurupan Abu Jahal loba kudu ngaji ka nyana heulan sabiranya nyaho kiih na aing kaki iki dibahas giliran we aya tatanggana geulis dikawin ku nyana pada teh nyaho kiih na nyana baheula nyaho si kiih na nyaho teu make calanana nyaho babarengan jeung aing baheula kiih na ge wer nyana neuleuk kana aing neuleuk ka sia aja kuari bogo pan digawin atuh tepan sia nyaho kleutikna tuh aya kanu kitu man ulah bomong kitu ieu giliran betah ka budak pinter ieu tos masantren ieu dah didenge budak kamari tak kasurupan Abu Jahal dak ieu turun ayat hal yanzuruna illa an tatiyahumul أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون tengah dago anu ngabohongkeun ka Anjeun Muhammad ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna za Qur'an teh lain lalawara tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati njana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna daekan keneh paeh aing mah daripada iman ka Al-Qur'an wow hiji ayat ya ba'du ayat rabbuk ay amru yakni siksa atau aing madaekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad iman ka Al-Qur'an tayangnya atau ayatia ba'du ayat rabbik datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nu nuduhkeun kana kiamat nyana geus caweun dina Taurat dina Injil geus dijelaskeun Kangjeng Nabi da geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat da geus ditandakeun geus dibejakeun dina Injil dina Taurat teh dibuat dina Al-Qur'an teh jasarua kitab samawi Zabur Taurat Injil Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat aya nu mantak nyana nyaritakeun ayat ya ba'du ayati rabbik
atau aing badaekan kene datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Ani gara aing mah daripada aing iman ka Al-Qur'an mah. Aing itu naon tanda kiamat? Iyalah. Yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat. Sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan. Khasapun bil maghrib, gempa di kulon. Khasapun bi jaziratin, di jaziratil Arab, ini jelas pak gempa di berbagai benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukon aya haseup unggal nagara engke bakalna. Ngan haseup tersebut kan poang gede-gede nama engke di Timur Tengah. Bakal aya haseup kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan tama haseup. Unggal nagara ge aya haseup, ngan haseup ku eta mah pohara dukon eta mah. Datang ke poek sadunia poek ku haseup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tuluh samsi magribiha. Muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihis. Nomor ka-10 bakal aya narun takhruju min adan. Tasukun nas ilal mahsyar. Sono ieu mah bakal nanti adan. Wah, luar biasa. Kuari mah kakarak ge seuneu fon doang. Fon teh naon kira hartina? Tuh, siamanya hobay kan? Ya osok neuleu meureun. Fon. Ieu dibawa ti nagara ka nagara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seuneu teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunia kadeuleu ku kabehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah iya bakal terjadilah seperti yang tadi dijelaskan. Demandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu. Mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpang. Iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo. Qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kanjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar. Nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras. Tidinya manehanana fatakhir ngejungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta. Unggal poe fatakhir sajidah fala tazalu kadzalik. Lamun ku Allah dican ditita irtabi. Urang parje balik deui dina hesejid. Eta manehna sujud bae. Bersyukur ka Gusti Allah. Cak Allah kudang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah hudang ayeuna balik deui kitu beta masyaallah teu eureun-eureun
datang ke kuari masih keneh gitu baik bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh henteu titah hudang ku Gusti Allah teh diantep baik datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah ya Rabbi heh pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh surup muncullah ti kulon kakarak jelema kaget kabeh weh ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon weh bener kuari itu dulu kaget kabehan eta memehna teh poek tilu peuting memeh muncul di kulon panon poe disekep ku Gusti Allah ditahan tilu peuting kanyahoanana ku ahli tahajud nu tahajud Allahu Akbar nu biasa 10 rakaat jam sekian tambah deui ke diakhiri ku witir nya namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30 terus subuh ramang ramang ieu mah jemaat terus bae tapi begitu mata salat subuh poek keneh bae poek keneh kok poek bae terus jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar Allahu Akbar geus dua peuting yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar teu bisa ditanya ku sieun-sieunna bener baik katilu poe kakarak teret di kulon nyana ngadoa fakbidni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus tah mah disimpen ku Gusti Allah nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim anu sebenarnya lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun Irak terus-terusan Yaman bakal Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi kemudian atuh kitu Suriah geus teu eureun-eureun Turki kitu keneh diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu yeunlah berbagai organisasi baik organisasi Islam maupun organisasi non-Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha ge jelema anu geus mantep dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pokoknya jala biang terorisna terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis tambah deui ku EPI teu nyaman teu harmonis padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik
bisa geus kajeun kuku mah ge mah geus lalakon kos kieu bajak kuari ge presiden ada teh geus nyaho aya teh dipilih kualitas pemilihan geus aya si eta kok bisa kos itu bae pengendalian mah nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti baik ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika timbullah engke bakalna tentara bagi dua polisi bagi dua ribut pasti di negara Irak model kos gitu Iran model kos gitu Suriah model kos gitu nu kuari eukeur bae Mesir Suriah seperti gitulah ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri kemudian geus aya di dieu boga lalakon ieu Amerika nyieun jelema ribut lah rakyat bagi dua polisi bagi dua abri bagi dua Mesir model kos gitu Suriah model kos gitu ya kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika rakyat embung bom sing jelembur Suriah gitu kene ieu kami mah hayang ieu isulah ke urang kieu lah sementara isu nu datang ka urang informasina geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusuk mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ka urang informasi teu bager hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu moal henteu ieu mah bakal jasa buakal jasa matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa untung kunaon cenah kiai moal perang nya ka berupa teh untung can boga untung bakal henteu bisa henteu bakal kajeun kuku mah jasa sebab naon sebab kabehan ge di luhur teh geus teu bisa dibenerkeun baheula teh nyieun negara demokrasi di negara urang masalah geus padahal mah kiai nu nyieunna kan 90% muslim eta mangan 1% teh eta mah Kristen di urang teh bilung ekor hasil perjuangan anak masalah geus demokrasi tetapi untuk keputusan hukum dijieun lah mui atuh ku ari muin age pandeg dirantai kumaha eta teh jang naon jang supaya hukum-hukum Islam teh ngeunaheun disteril ku mui geus ditosran lah ku mui urang damai hirup teh ketika aya hukum-hukum Islam geus aya perwakilan urang melalui bahsul masail angsongkeun ka mui jadilah engke keputusan mui kan ngeunah ku ari muina dikendalikeun ku si itu ya kumaha mata geus pi perangan teh lain di Suriah lain di Mesir lain di Irak lain di Iran lain di Yaman lain di Turki lain di kitu berbagai negara-negara Islam nu keur diobok-obok di Indonesia kitu keneh atuh engke lamun geus kabeh mah atuh kabeh ka Eropa ka Amerika ka Australia perang bakal teh moal turun dajal lamun teu peperangan moal cirina haram sekitarna di lebaran Madinah di lebaran eta teh nyana nyaho atawa henteu ka peruntukanana nu jelas engke bakal jadi untuk penampungan manusia di berbagai negara ribut lah geus kacau di unggal negara Irak teu eureun-eureun Iran teu eureun-eureun Suriah Mesir kabeh woi Al-Azhar tinggal Al-Azharna Indonesia dan lain sebagainya hayang nyalametkeun diri kamarkah kaditu didesak pemerintah Arab engke supaya membuka lebar-lebar bagi urban di berbagai negara sebab geus kacau lah luar biasa hese geus teu bisa diredakeun abri bagi dua polisi bagi dua berbagai kekuatan bagi dua aduh hantem rakyat nu milu jeung ieu nu milu jeung ieu ribut hayang salamet agama ka Mekah mah diamankeun jeung Madinah sementara kadari itu kajeun ngampar ge di dinya kajeun teuing ngampar di dieu terus mantap ku dilegaan kurang mah barang dilegaan ingetlah sejarah hadis Kanjeng Nabi tereh berarti tah ke dajal lah turun wah kaunggal negaranya nama hiber dajal mah
jelema hayang emas cokot batu asal siap percaya aing pangeran. Di mana negara daerah nu eueuh cai aing datang ka dieu tepak doang nya timbul wah cai culcer asal sia mangeranan ka aing pangeran ayo. Jelema iman geus ipis sementara kiai-kiai anu balalager nu balener geus ka Mekah di dieu geus eueuh nu ngelola di unggar nagara kabeh tinggal sumuhun dauh jeung sumuhun dauh boro-boro engke ku dajal kakara ku dukun kebul bae ku ari geus sumuhun dauh ku kebul ku dukun bae geus sumuhun engke mah komo ku dajal jelema dipaehan hirupan deui pangeran kos kitulah dajal dahsyat jasan nu mantak urang dibere doana ku Gusti Allah benta salamet tina al-masihid dajjal. Selantaran wah jelema gelo kabeh iman ka dajjal teh pangeran. Jelema hubu dunia hayang dunia naon bae dicekel jadi dunia. Nu hayang emas jadi emas, hayang duit jadi duit, hayang motor jadi motor. Ku hari mah ngridit-ngridit engke mah hayang naon sia? Mio. Mio datang. Sia naon hayang naon? Hayang Avanza. Berem Avanza ngajogrog. Sia hayang naon? Ieu mah cenah hayang hartop aya tuh di ditu tuh aya. Los cokot ku sia tuh hartop. Teu leumpang akina rusak. Atuh geus bacem. Hayo sih hayang awe watu jelema ngagarak eta lah nomor kahiji dajjal. Nomor kedua setelah dajjal nuzul Isa. Turun kangjeng Nabi Isa. Turun kangjeng Nabi Isa ngan aya anu nyaritakeun memeh dajjal ieu adalah Imam Mahdi heula. Geus teu kuat kabeh ngadoa Gusti minta diturunkeun Imam Mahdi. Aya jelema kasep kemudian salat teureun-eureun Allahu Akbar pas di maqam Ibrahim. Allahu Akbar. Nu wani ngaganggu urang Arabna urang mamana ge ku harismana ku kasepna gagahna Allahu Akbar teureun-eureun salat bae sapoe dua poe tilu poe mulai suara-suara aya nu kasep salat bae di dinya. Wah mulai wah diperhatikeun wah ieu tanda-tanda ieu bener dajjal kakarak. Begitu mana salam dicekel ditanya manis lu teu daek ngajawab. Sangaran teu daek ngajawab. Kabeh nyebutkeun ente dajjal ente Mahdi teu daek kakarak make subuh wallah ente Mahdi kakarak. Wah ditangkeu perjuangkan Mahdi ilah Mahdi nu bakal jadi kesatria. Eta bakal non istimewa mah berjuang melalui Imam Mahdi. Mantap kuari geus loba tuh di Cikupa aya Mahdi hiji. Tapi tukang main gapleh teh mah di Bojong Mahdi hiji. Teman niruan sendal bae deui. Si Mahdi macam-macam Mahdi. Terus dajjal, eleh ku dajjal maka segeralah nuzulu Isa turun kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Dibantulah kangjeng Nabi Isa kusaha ku ashabul kahfi nu ayeuna di Yordania. Nu kamari kuring sadayana zarah ka ditu. Ieulah ashabul kahfi. Wah, buuk ngarundai ka handap. Lantaran besar bara 1000 tahun atuh di zaman Raja Dikianus datang ka ayeuna. Kuku para ranjang jas halis mula panjang nuantak besi aya di mana bae lubukna panjang wah ieu ashabul kahfi kajian kuku mah sing hade ulah di baturan sing hade juri ge mah ieu turun ti Gunung Karang masalah ini. Wah gararaga muksal bina tamlikho zunwanus martunus saribunus palyastatiunus ngirta ieu tentara-tentara Allah anu bakal bareng jeung kangjeng Nabi Isa alaihis dajjal diudang ku kangjeng Nabi Isa. Umpat ka mana? Diudang terus. Eleh lah ku kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa dakwah di dunia. Masya Allah istimewa jasa. Terus kangjeng Nabi Isa dakwah. Saha nu nyaritakeun bahwa kula pangeran batil. Bohong, goblok cak kangjeng Nabi Isa. Kula mah sakadar utusan Allah. Mata kurang lamun nyaritakeun kos kitu teh jelas kurang kuari pangeranan. Mantak pada tahun 300 sekian musyawarah konsili disebutna
mun baheula konsili mun di urang mah muktamar para penggede. Begitu muktamar ngejelaskeun ieu teh untuk memutuskan apa Isa itu adalah Tuhan. Jadi dituhankeunana teh ku uskup-uskup eta teh hasil konsili. Jadi berarti hasil musyawarah. Jadi nganuhankeun pangeran ngamangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa teh adalah pada tahun 360 sekian ta eta teh meunang hasil muktamar. Jadi masyarakat supaya nyaho bahwa pangeran teh Isa hasil muktamar disebutna konsili keblon. Aya pangeran urang pangerankeun ju. Ayo geus urang pangeran mantap aya sababaraha muktamar anu hadir di dieu henteu milu ngamangerankeun ka Isa dibunuh Pak. Dibunuh harita tetap Isa pangeran. Jadilah datang ka kuari Tritunggal. Engke Kangjeng Nabi Isa marah. Saha nu ngajadikeun aing pangeran? Aing rasul. Anu kuari ngajalankeun syariat Muhammad. Aku aya da jeung Kangjeng Nabi urang. Mulai malah kawin Kangjeng Nabi Isa pan baheula teu kawin, da ieu kuari mah kawin ke bakalna turun ka dunia, nyana dakwah terus. Jelema istimewa kabeh iman. Nyana kawin ngan teu lila Kangjeng Nabi Isa diangkat deh maot Kangjeng Nabi Isa. Mulai kacau deui ya. Ngan nu baragus geus mulai ku Gusti Allah langsung aya angin seger asal ngambe angin eta asal ngabang itu maut nu ibadah ke Allah marah maut ya Allah ya Rabbi tinggal Cameron bakukul geus luar biasa bakukul deui belah tidinya turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Urang lamun nyarita dina Al-Qur'an aya Ya'juj wa Ma'juj anu dibendung ku kitu Zulkarnain. Urang mun maca surat Kahfi aya. Ke dihareup bakal dongeng Ya'juj wa Ma'juj nu Kangjeng Nabi waktu Kangjeng Nabi tas Isra ningali bendungan imam kitu raja tersebut ieu geus sagede kieu tah. Sedengkeun ieu de kaluar geus sagede kieu cak Kangjeng Nabi. Engke bakal gede di akhir zaman bakal kalaluar di badak kalaluar Ya'juj wa Ma'juj terus bae ngadaharan naon aya bae manusia di dahar hewan di dahar suagua rupa di dahar wah Ya'juj wa Ma'juj mah ieu mah tangkal kayu sok bala di daharan bae ieu binatang anu pohara geus mantak baheula ku Zulkarnain di bendung ge raja sadunya raja Zulkarnain dipuat dina Al-Qur'anul Karim ngan eta bendungan Raja Zulkarnain teh ya nu kuari di laut mana nah ieu ditelusuri ke berbagai ilmuwan dunia seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya urang teangan coba bendungan Zulkarnain teh di mana ieu sebab Ashabul Kahfi kanyahoan Kangjeng Nabi Syuaib kanyahoan dan lain-lain sebagainya kanyahoan urut Kangjeng Nabi Elut kemari laut mati aya kanyahoan kabeh aya ieu teh di dunia nu aya dina sejarah nu di Quran teh aya kabeh kemudian piramid aya Firaun aya dan lain sebagainya aya ieu bendungan Zulkarnain ieulah anu encan kapanggih datang ka per detik ieu. Nah tapi geus mulai kuari kanyahoan geus mulai berbarengan jeung kanyahoanana kapal Kangjeng Nabi Nuh. Kapal Kangjeng Nabi Nuh teh kuari teh aya kene. Kapalna aya kene kapalna. Geus sindek urang kada itu hayu. Di mana cenah Kiai? Lah, sia mah diajak ka Banten ge hararese. Komo ka ditu atuh. Di Gunung Arad. Di Gunung Arad, Arad teh di Turki. Ta eta teh di luhur gunung aya. Setiap jelema nu kadinya teu kuat paeh. Jalan luhur melalui udara tetap baik teu kuat. Didinya geus digambar saat orang didinya aya peninggalan kapal Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Judi teh judi. Nah, geus kapanggih eta. Tinggal ieu bendungan Zulkarnain nu diditunan di bendung ieu Ya'juj wa Ma'juj. Di mana ieu? Bahkan ilmuwan alkohol Amerika pernah asup ka hiji daerah nya ge kaget. Kok hewana kos karari ceulikna lain irungna lain bahasana lain tak eta teh nyada kaget di dinya aya hewan seperti kieu yeuh teu kajawan nya lagi di mana tapi ketika jana perem ngadengela suara azan Allahu akbar Allahu akbar tak aya di daerahna deui berarti eta dibukakeun hijab mata asup Islam eta
jelema eta asup Islam. Loba jasa di Amerika anu menemukan, di Inggris, di Belanda kemudian asup Islam. Loba, ieu keur carita hayang mengetahui tentang bendungan Dzulkarnain. Geus kapanggih aya sababaraha menemukan buah ieu cuman buah doang. Ketika aya seseorang anu menemukan hewan seperti itu, apa ieu Ya'juj wa Ma'juj teh, maka manehanna ngadenge suara azan, kemudian bentak geus lain di dinya deui. Eta teh negara-negara kos gitu teh loba urang ge. Kuari ge urang nu ka Banten aya nu haju ka dulu istana kerajaan. Eta berarti diajak ka negara itu. Kamari aya deui nu liwat ka dinya bae. Oh, aya kerajaan di daerah dia, di ketos bae kerajaan ketos. Raja jurig newo-newo meureun tah. Jawab. Ieu da ieu urang kan kuari. Ieu teh kuari urang teh aya 3 dimensi urang cicing di dieu. Urang dimensi zahir kuari, zahir kadeuleu ieu. Lamun urang dibukakeun hijab trek dimensi alam jin. Alam jin. Lamun waliullah dimensi alam hakikat, bakal kanyawan hakikat. Jadi ieu teh sababaraha dimensi, urang mah lantaran urang mah sapira urang, atuh nu kadeuleu ieu deui. Kapanggih ieu deui. Mun mingguan ka dieu jeung tukang uduk deui. Eta dimensi urang mah. Da ieu ke baca bakalna Ya'juj wa Ma'juj. Nah, idinya kakarak summa khurujud dabbah. Jadi eta bakal Ya'juj wa Ma'juj engke ku Gusti Allah dihujanan blek hujan.